euy. Ah, anjing burik euy. Gamang dulu. Ah. Oh no. Oh no. Boleh cuma Labuh orang saya nyari suku. udah enggak apa mana tekernya saya di dinya. Mana nanawanan nyocokan di rumah orang. Udah lah. Mana? Ngelas dulu. Bantuan. Ayo. Dagoan. Bu. Dagoan. Kayan mah orang keur nyeri suku ngajak ulin. Dasar jelema gelo. Ah. Bisa orang marah yang saya ada di dieu Pokoknya mah kalau mau jadi tukang ini sih kabayan udah di layanan kena antep masih ngagoroan ki si eta mau mantan lu sifatnya tuh belum berubah-ubah tiba-tiba Abah teh yakin teh setuju pisan itu sareng Kang Kabayan teh. teu mal setuju teu ka irah ge pokoknya mah si kabayan geus loba kacaritakeuna goreng Tapi dekatin alam Kang Kabayan teh. Untuk itu Abah. itu kumaha mau tanyakeun ka anan teman dulu si Asep lah babaturana dipakai tanyakeun si Asep sana Mare naon di dinya saya labu tiko sewata kana kakak jago. ikutan naon tangga jagongna oh sok kana mana ning tinggal di banding anjir kat beureum kieu diurut cicing urut nah geus kurang beja ke Kabayan euy Kabayan ka mana Ini tuh kadit tuh. ini sarangan biasa ke Kabayan sekali cicing anjing Depan orang teh ieu. Labu kasep teh. labuh di mana Di dieu da tiko oh sagelang mana sagelang rek diobaran mah Arek. Badan itu dah. aduh mantep cager Ieu nah atuh. nawar mana mah Ieu nyeri siapa? nya betul mah cager sia geus diobaran ke kitu mah cager Insyaallah. Cigana orang bakal cager di ubaran ke situ. mana mah Nah, dan es Kabayan ikut kangen abah coba aja mah euy. timbang dulu jika nama euy Woi. Oh no. aduh ada rumah apa benten bah banyak iya naon naon mana naon Kangen apa sih euy? usah saha tuh tinggali Oh no. nah abah ini jeung si itu efek atuh geus mana Nyebut mana yang naon eta Oh no. geus Itu sih itu. ngarek anak abah saya beneran sahanya si Iteng ayin tah tuh ayin si Iteng si ini nih Iteng yuk ayin mana ke mana Si Iteng. ngahalangan mana ini bung kumaha geus si intinya orang ini Oh, sok kan. Ayo. Jalan. Orang nu rek aditu, bapak mah rek balik di. Loh, Mbak, pamitnya banyak. Assalamualaikum. di mana Kabayan sih? Oh no. Lu tinggal di kalapan. Masih harus Kabayan. Tuh tinggal di Abah tinggal disuruh ke dia langsung kabur. Ya aku punten, itu teh tengah waro ka Abah. Heuh, ke mangata coba ka Abah tengah waro nurut. Tuh tinggal di kalapan si Kabayan itu mantang ngurut. Abah dialungkeun ka dia langsung lompat ke mantang pura. Abah teh nyeri kan? Wah, teh nyeri kalotor. Tuh ya apa? Bisa. Buru lanjut ke kebon. Buru kita villa. Di si Ais Kabayang kan situ kan nyurun tol di. Ya tuh Bah.
Nah, bro. Jagaan Pak Batu tukang, saya sekabayan nulun gua balik kayak gini. Ade. Panas euy. Pindah dah ngono yuk sabari ngecek kebun. Oh no! Aduh, udah kunaon cenanya leh. Cacarenteng gitu. Bangun di udah bangkung kelepasan. Jadi di awak aduh ya. Tiga sapi kunaonnya sekabayannya. Ah, bisa. Lantap kene. Celaka we meureun lantap ah. Ayo, kota orang meni indah kieu, ih mantap. Kebon lega kieu dah, ngurus percuma ini. Oh no! Orang kita nyesal heula gitu. Weh, kota orang meni indah kieu. Wah, rai nyesal heula we. Weh, halus euy kembang teh dah. Dengan capek aing udah si Abah dah. Sanap, udah. Manggulo. Wah. Mah ecreg ieu mah, firasat buruk aing mah. Mang, Naon sia? non yo. Kebon ai tuh. Wah, kebon amang. Keur kumaha? Dibersihan. Matut. Ningali atuh tuh. Naon? Bagi ka kebon dewekeun. Ieu kebon aing coba heula oge. Heuh. Ieu kebon amang. Heeh. Itu kebon dewek. Amang. Dewek. Amang atuh. Nah, makanya di amang pancen dicer Iya nya, dijual. dia dicacar ku saha? Amang. Heeh, murah kan dong? Nu dewek. Mau mungkin. Beraku juga talumpang serangan. Mau mungkin kan amang pasti kan amang. Ini amang keneh tanya. Sekolah paneng amang kabeh. Jadi kumaha kayak mana? Itu kebon dewek. Heeh, kebon mani. Amang ngeukeut nyacar. Ternyata. Terus jukutnya di ka kebon dewek kan. Heeh. Itu bagus. Bagus. Kita Ah. subur seteh. Lain subur. Bala nu aya dewek teh rek ngorek. Aing mah. Terus ku amang pangke pangoretkeun. Yuk, aing rek ngorek lah. Os lah. Baik teh. Bos lah aing mah, siapa dah goblok. Pena pangitarkeun aing. Untuk amang tenatut. Mana si goblok ini? Oh Yo. no! Sia, aing baliknya. Aing. Pokoknya mah pangisarkeun urangnya. Amang. Naon? Juga. Naon di seteh? Itu Baiklah, ikannya car, itu ikannya car. Oh, bae masalah kebon mah bae lah. Bala kan nu dewek bae. Ngomong bersih bae. Tadi dia kan udah gue. Usaha. Siabah. Goblok atuh lain lawan. Kan dewek teh. Saya karuan. Gak aja. Punya teh. Amang euy. Bek. Oh siabah. Ah, goblok nyeta. Di tukang ngeunana situ. Itu ngilu. Geus bae lah kami Pas doyan. dekat teh salam. Ngobrol jeung siabah teh. Tah, tukang sila dekat teh pamitan. Salam. Ku dekat teh. Tah, itu we. Anjing. Jadi di urang dekat teh salah teh dekat. Siapa tau boro ka si Abah. Kayak ge ngajak diadu, siapa? Kemana tuh aing tuh Entar mentang sih atamu.